Sinda, oke Tenggelat, Maija, Sadayana tuh buat nuhun pisan. Ulang tahun nu sabaraha ieu teh? 240 gen. Ai. Aduh itu poho deui kudu bieu tah nama anu katilu Dede Sakti. Dede Sakti. Semoga panjang umur dan selalu pokoknya berbakti kepada orang tua jadi orang sempurna. Amin. Mohon atur nuhun pisan. Pokoknya mah luar biasa. Jarang-jarang buka imah kuliah beresan aja. Kakak Ucil mana kakak Ucil TV? Kak Ucil. Ya, Cong, alhamdulillah ya Cong, sadayana terus karumpul para youtuber anu di mana wae di Bandung, di Subang. Oh iya, di Pamanukan ge aya. Di Pamanukan di Arya. Tadi pohon dulu. Raden Arya. Raden Arya. Pokoknya mah ieu kabeh sadayana. Di dieu. Mayana ngagaduhan wadah untuk youtuber yang harus naik aja. Cepot, Araya Cepot. Epon mana? Epon mana sih? Cepot. Ada vlog latihan. Iya kakak Ucil. Saya seniman di Bandung oke, tepatnya di Banjaran. Masih di vokalisna Kang Rusdioya kata napi pusat. Tapi rada sieun di dia mah euy. Naon? Aya jelema ngagar jelema euy. Mana? Itu tuh. Pernyusuan vlog. Pernyusuan. Siapa nak pernyusuan di Kendurang kan tinggal di budak kan pengen molotov. Bade. Senang. Masuk. Perhatosan. Dobi anu menakan senaruk mah eta tan punah tapunten pangadakan. Senahi da mah. Labang tarik di WA di miss call, bukan telepon terus ngacap di Cimaga. Aturan, atur nuhun. Tuh, atau nyawa-nyawa di luhur weh. Ya bisa yang apa orang tuh personil Radenan tadi Raden Setia, Raden Kian Santap, Raden Arya langsung mau ditaikun ka luhur. Manehna nu bayar berenang. Tapi itu tukang panggungna meskipun pelongka mah tadi bayar berenang. Ngomong paling oke. Paling apa barana? Ma, ieu teh ayo teh nyanyi jadi mati ulang ngomong wae. Oh gitu. Ya, kudu mere wae tadi dengerin. Ada yang ngomong kita tadi. Direk nyanyi kita ulang wae. Sarwana. Naon? Apa di masalah semuanya? Tanah. Yang angkat ayo teh nah kita bari ka Bayun.
sumur pembelit sih. Mata si Acong mah teu bisa asup kana panto. Ah, Pat panto mah leutik. heeh, Si leutik. Acong mah jebak. Heeh. Kageduban dengan apa? Heeh. Mata pun asup ngisi cenah. Siga keuyeul. Sok Kakak. Oke, pakai tukang hiburan alanya kalau ngahibur adik-adik anu hadir di nonton dia. Alasan aya Mang Acong. Sok. Ado, Maudan, Aya Kang Ucil. Aya Kang Rusdi Oyan. Kang Resan. Aya ieu Kangen Ben. Abidin. Nah, Abidin ngaran teh mah 2020 ngaran kena Abidin. Ketuain sih. Asik. Aduh, terus kanyuk di wae atuh. Anu ngartos lagu Sunda Mang Adra. Nyiarano gaji sabulan denyum keropan dukungan kurangan parijeng capek hade barang geus numpuk dipagade. Lu kasih lagu deui begitu. Di band lagi kan tuh. Iya, alah. Mobil butuh pinatu. Neng Eci, ayo sabar. Asik kita ya lucu. Sabar, semangat. Artis ada kaluhur. Ada artis. La la la. Dia Pak yang di Jepang. Goblok. Tapi bener mah. Iya. Mangga haturkeun nuhun ka warga masyarakat piah di dieu nya. Alhamdulillah. Oke tiasa petepang sareng emak, sareng meragaengan di kota Bandung. Oh, nu bingah. Oke mangga haturkeun nuhun atuh budak saha ngaranna budak teh? Dede Sakti. Dede Sakti tah. Dede, ulah saturut-turut tiga bapak manehnya. Gusti Pak. Mana dilahirkan tina kebon karet? Lain. Kerang-kerangnya pakai ti aing. Rita teh keur usum perang zaman Jepang Jawalana. Urang mah kaluar ti negarana teh kudu opleduk teh kaluar. Lain si emas saja jalan. Di mana imah dia? Rek ka sisi kebon karet. Rek ka kanan kebon karet. Subhanallah. Geuning ieu DKM. Amin. Si saha? Udah ngesionan ha? Aduh alamun kasep ki anak jepiah ampun tenganan udah mau naik odong-odong apa rek naik orek tetop aing rek tanyakeun anak saya kak anak potong sari ya panggil badan besarnya anak si eta anak aing sekarang mana belum pegangan anak si eta ada kucari pipul. Lek. Sok bablek. Ulah curek. Ya, sabar. Mau jangan tadi. Cing sabar tuh. Naon? Cepet aja. Oh. Sok kitu mana Black. Tong curi ai ceker di layar. Tong make mic mana tarik suaranya ya aing. Aduh. Mau make mic aing mah.
sakit tuh penting mamanya pido akang sadayana sing kana gemilik anjeun oge sarina sadayana oge kusarakina sing kumaha di brobrekeun rezekina sing diseueurkeun beasna pangpangna sing sehat tak kitu amin atuh